Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet nya. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi kitunya utamina mah hiburan. Anu dina dangket ayeuna simkuring Mang Caca anu nyarengan seja ngalajengkeun mendarkeun carios dina jejer kemelut di Istana Sri Bima. Tah kitu para warikum dangunya ieu teh buku kahiji tina trilogi Senja Jatuh di Pajajaran anu diterjemahkeun secara bebas kana basa Sunda kitu nya. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala sing aya dina kasehatan kitunya lahir sinareng batin sakula wargi oge sagala rupi anu nuju diikhtiarkeun ayeuna ku para wargi sadayana boh anu nuju tugas, anu nuju dinas, anu nuju sakolanya, anu nuju damel naon we gitulah, atanapi anu nuju ya ikhtiar apapun yang positif gitu tah masa teh sing aya dina kalancaran digampilkeun segala rupina gitu. Boh bilih nuju aya teu damang kitunya, atanapi nuju aya karepet sing enggal dipulihkeun deui, disehatkeun deui, atuh anu nuju aya kamusibahan sing lancar segala rupina digampilkeun urusanana gitu. Hatur nuhun simkuring teu kendat kadugikeun dina unggah-unggah buka ka sadayana para wargi netizennya anu parantos manco teras kana ieu konten-konten, anu parantos ngejempelonana atanapi nge-like-na gitu, anu parantos nge-sharekeun link konten-kontena, oke anu parantos nyerat komentarna hatur nuhun pisan. Mugi sing janten ajang silaturahmi di dinya. Para warikum daun netizen sadayana, carios anu kamari teh tos duwi kana kaayaan eta ginggi atuh geuningan eta teh. Nah, atuh da aduh ti kosewat teh kitunya. Kumaha carios salajengna tah eta teh. Mangga supados teu nyokolong teuing kana waktos urang lajengkeun. Naon deui amun lain kawin eta hiji-hijina cara ngahapus kesalahan urang. Cek eta mojang teteg. Aduh. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu we nya ieu. Kumaha? Heeh. Terus ari dosa kasih seta kumaha? Hah? Dosa hianat ka kolot kumaha? Meureun rujat eta hate ramadonglo. Kumaha nyeri hatena ki aspahar, kumaha carana menerkeun kaayaan, nah bisa urang meresihan dosa urang ka maranehna nyai. Nyi Santimi ukur ngabatem ngadengen naon nu diucapkeun ku Ginggi. Lilandaker maranehna teu nyuara, ukur angin janari anu ngalalar nebak radang daunan. Geus wanci janari leutik ieu nyai ieu. Lamun nalikang yiwat anjeun harita keur tali berasare hadena cuang geram mulang ayeuna yuk samemeh nu di imah harudang ieu jeung tong aya nu nyaho kana kajadian peuting ieu nya nyanyi naon bieu eta nyanyi oh maksudna kieu tong aya nu nyaho kana kajadian peuting ieu nya nyi kumaha tuh cok ulangi deui tong aya nu nyaho kana kejadian peuting ieu nya
Nyi. Oh, Kitu lain nyanyi. duh eta kumaha ieu teh. Aduh, ya pressing ya, pemenggalan kata yo. Kitu parori komrangunya cek Ginggi bari nangtung. Tapi Nyi Santimi eta kacirina masih keneh camak blek be di tempatna. Siga anu betah. Atuh gawat leungeunna dikenyang lalaunan ngajak lumampah. Ih, atuh kalak diuk wae. Hayo Nyi, hayo. Cek Ginggi. Nyi Santimi anger eta mugen keneh. Teu talangke Ginggi ngerendekeun awakna. Tuluy regeyeng eta awak Nyi Santimi di pangku, corelat. Ginggi lumpat muru lebur. Saja jalan Cipanon Nyi Santimi teu eureun eta ngalembereh maseuhan pipi jeung dada Ginggi anu keur mangku manehna. Ginggi teu bisa ngira-ngira naon harti Cipanon Nyi Santimi harita. Teu karasa maranehna anjog ka hareupeun lawang kori. Eta panto teh ditutup rapet sabab dikunci ti jero. Balukarna matak yakin pikeun Ginggi yen nu ngiwat Nyi Santimi teh lain jalma samanea. Anu pastina manehna bisa ngaluncatan eta lawang bari dina kaayaan manggul awak hiji wanoja. Tapi aya karegreg dina hate Ginggi parawari kumdangu sabab kaayaan teh geuning simpe naker. Ukur sora sasatoan peting anu disarada. Bubuhan warga desa keur meujeuhna sararetibra. Manehna teu hayang kajadian diiwatna Nyi Santimi matak ibur salalemur. Sabab lamun kanyahoan bari jeung dina kaayaan Nyi Santimi keur jeung manehna tangtu matak nimbulkeun kaributan atawa kaayaan anu teu hade. Sok komo nya hal kitu pisan anu dipahing ku Ki Darma salila manehna ngalalana tepan. Anu matak mengpar tina tujuan nana turun ti gunung. Ginggi rut ret tanggah ngilikan benteng kai golonongan anu ngajajar sareukeut tungtungna. Nu ayeuna aya di hareupeunana. Sanggeus manggihan lebah anu teu pati sareukeut. Kaceleng blesat. Ginggi luncat ku gerakan anu ngandung tanaga inti. Awak Ginggi karasana teh siga nu hampang naker lir ibarat simeut anu luncat bae. Cele manehna euteup dina tungtung kai tuluy rutret kitu ka dieu nitenan naha aya tugur atawa henteu. Sanggeus yakin suwung. Corelat manehna luncat deui turun tina eta benteng bari teu nimbulkeun sora anu ngagareuwahkeun. Nyi Santimi helok parawari kumdangu ngalaman kitu teh. Nah anu keur mangkuna teh bisa ngapung atawa kumaha kitu tah cenah dina embutanana. Sok sanajan manehna peureum teu nyaksian kana kaayaan tapi karasa hiukna angin anu nebak kana ubun-ubuna jeung awakna anu karasa kana kakalayangan. Nyi Santimi karek sadar yen manehna geus aya di sajeroeun benteng. Ngancan bisa kedal tumanya sabab Ginggi kaburu ngeblesat deui lumpat beuring mangku awakna. Teu lila jog maranehna anjog ka imah Ramadonglo. Ginggi nitenan jalan pikeun asup ka jero imah bari teu ngagareuwahkeun pangeusi imah. Ras manehna inget yen tangtu nu bisa dipake asup teh jalan anu tadi dipake ngiwat Nyi Santimi. Teu nyalahan parawari kumdangu aya hiji jandela anu teu dikunci ti jero, kacirina teh urut dicokel. Duanana arasup ngaliwatan eta lawang. Mananya euy. Jalan mana aman yeuh? Ieu sih nama ieu. Oh jendela eta tah. Urut nyulik si ieu nyai. Oh. Siap ieu, siap lah. Ya, hop. Aduh, aduh, hampir rek labu ya. Sok turun neng yo. Di mana ieu? Ieu di imah yo. Oh. Tah ieu. Ieu nggon kuring Kang. Nyi Santimi ngaharewos. Oh, duh, sugan teh kamarna Ramadonglo, baru tadi teh rutret gitu. Di mana sih Rama ngarengkolna eueuh geuning. Ih, piraku atuh kuring diculik di kamar Ramadonglo. Heueuh nya. Nya sok atuh geura reureuh we lah. Geura sare deui nya yeuh.
Kade nyi kah ieu Rusia tong nepi ka kabokernya kade yo top secret confidential gitu Mangartieun atuh ge. Aduh. Ih sugan we gitu Naon eta teh? orang rahasia nya Cek Ginggi eta. Bari rek luncat deui keluar. Tapi teu kebat sabab leungeunna ditahan ku eta mojang. Kang aya naon Eueuh kecap nu bisa keluar deui tina bibir Ginggi. Sabab Nyi Santimi ngagabruk deui. Satuluyna. Aduh, ieu Agusti. Naon Pak Caca? Iya aduh 18 tahun ke atas deui wae ieu. Satuluyna para wali kaum dangu eta maranehna gugulingan bari sirih tangkep dina luhur dipan. Getih duanana ngagolak deui. Naon anu kajadian di leuweung teh kajadian deui eta. Sanggeus cacap Ginggi gegelendeng deui sorangan mentegeg siga nu keheul ka dirina sorangan. Oh, aduh Mang Caca aduh aku teh kenapa sih naon atuh? tergoda lagi aduh Akhirna manehna ngacorelat keluar ti eta kamar siga ucing anu sieun ku padeungeul. Renghapna hahehoh, renghap nu ngandung kakeheul jeung hanjakal. Ginggi lumpat jeung leluncatan siga nu harampang naker. Manehna asup deui ka leuweung leutik nu aya di mumunggang pasir. Sanggeus nepi, manehna ngagobragkeun awakna kana luhureun jujukutan, gugulingan bari ngajenggutan awakna. hop Kelo aing teh kelo aduh karek sababaraha poe aing pisah ti Ki Darma nah hirup aing jadi teu pararuguh kieu teu pararuguh anu dijuk-juk ieu aduh teu boga kadali siga kuda anu leupas ti gedogan siga beurit aing teh nu licik tapi borangan aing teh borangan FSMR Tuluy, letik puri tuluy. ngeplek jawer Aya deui. nganar jangjang aing teh yo Terus sate tungir pais ampela bakso ceker seblak kemana wae? Naon atuh kakek jadi kadinya? Jadi kadahareun. kata lanjuran teh kitu tah kata lanjuran teh teu meunang Mang Caca yo boh dina naon wae teu meunang kata lanjuran bikin ngomong aing tadi kata lanjuran tadi di mana Nyi Santimi ayeuna kata lanjuran deui yang ngomong ya naon maksudna teh Eta borangan, FSMR, letik burih, ngeplek jawer, andar jangjang sarua keneh pan. oh Nah tuh beras-beras karena sate tungir, pais ampela, bakso ceker, seblak, naon teh? sugan teh sarua Beda tuh. eta we jangjang Eta mah jangjang hayam maksudna beureun. Eta manehna gogorowokan para ikum dangu. Manehna ngarasa wani nyieun hiji kalakuan tapi sabar dina tanggung jawabna. Padahal Ki Darma sok pepeujeul yen hirup jalma mah diukur ku tanggung jawabna. Lamun teu daek tanggung jawab leuwih hade nemahan pati tinggi. Hari tanong toreng deui sora papatah Ki Darma. nemahan pati paeh lamun aing kudu paeh ukur kurusan awewe aduh kumaha aing bisa nedunan tanggung jawab anu leuwih gede atuh nu saeutik oge can kapigawe apaan cek Ki Darma aing kudu ngalaksanakeun tanggung jawab dina mantuan jeung nulungan nasib rakyat bumi pajajaran Lamun dina raraga eta mane kudu tega jeung siap pikeun ngaleupaskeun nyawa. Naon siga anu nyambung kieu kadengeun kitu Mang Caca bieu omongan uing bieu Lain emang teksna kitu. Nah Ki Darma bakal reus kitu lamun aing paeh lantaran urusan awewe hati-hati ku masalah awewe hati-hati ku masalah awewe kitu cenah kitu cek Ki Darma harita meni sok omat-omatan pepeujeul ka aing bari ayeuna buktina geuning aing aduh eta kurang hati-hati ku ngaranna awewe aduh Jung harita Ginggi nangtung. No way lah Naon? pokokna mah yo
Aing memang kudu tanggung jawab punya masalah ieu teh euy. Teu bisa aing lumpat tina tanggung jawab lah. Tah gitu atuh. Heueuh. Aing kudu tanggung jawab ieu. Tapi moal ayeuna. Ye. Iraha tuh. Dina caritana ke aing rek tanggung jawab, tapi moal ayeuna. Ke mun aing geus nadunan tanggung jawab anu leuwih gede hartina, aing tang tuh bakal datang napungan anjeun nyai. Kitu para wali kaum dangu paniatan Ginggi. Kudu mah ayeuna langsung tanggung jawab teh tong ditunda-tunda gitu. Pan caritana kieu. Oh, ya. Ginggi harita ngalengkahkeun sukuna muruguha anu kungsi di datanganana. Nalika Nyi Santimi rek digadabah. Manehna hayang nyaho saha sabenerna anu geus boga niat jahat ka Nyi Santimi. Aing rek kaguha deui ah. Hayang nyaho saha teh euy, jalemana euy, mangklukna. Silakna eta nu nyieun gara-gara amadoh. Coba mun manehna teu nyewat eta mojang. Coba mun manehna teu coba-coba ngagadabah Nyi Santimi. Meureun aing ge moal panggih deui jeung eta awewe lah. Moal terjadi apa-apa yang Celeng. Ginggi leluncatan tina batu kana batu muru ka guha eta. Sakilat manehna geus aya di dinya. Sainget Ginggi tanaga anu dipake pikeun nenggel tarang eta lalaki teh ukur saparapat tina kakuatanana. Tangtu ukur kapidara wungkul moal nepi ka paeh. Dina nyana teu sadar oge eta pedah huluna ngabentur dingding guha lain pedah teunggelanana. Tapi sanggeus aya di jero, sanggeus manehna rutret luak lieuk neangan anu dimaksudna. Sing horeng geus teu nyampak para wali kaum dangu. Poek ieu ya. Ieu kitu. Mana ya poek ieu? And then it shifted. Har. Kek ieu mah naon? Ieu mah beras ka mana ieu? Arden has so many demons. When I was young, in love, when I was terrified. Ieu mah asup ka jero He's trying to bioskop atau geningan itu layar. Salah euy, keluar deui ah. Era aing. Teh nonton film ge. Salah mah cacana beras plastik reakorsi kieu. Reakorsi jeung aya naon eta teh? Layar gede gitu. Aduh salah euy. Asup ka 21 ieu mah. Memasuki ruangan teater. Anggar sok pohoan gitu teh. Dok mana tuh guana yo? Eta duh. Tanu luhur. Aduh. Saeutik euy nepi nya bieu teh. Ya. Hap. Tah ieu. Duh. Ka mana nya yo? Aduh sing horeng kuat oge eta makhluk teh. Can lila geus bisa ngejat deui teu ieu patempatan. Atawa aing nanu lila teuing sawab kajongjonan jeung Nyi Santimi di leuweung teh kitu. Duh aing pak manehna nampiling bari ngagetokan ubun-ubunna sorangan. Nya pantos we atuh. Oh nya. Tuh. Badus, jadah. Cek Ginggi bari gegeledengan sorangan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana urang carioskeun isukna lamun Ginggi naik kana pucuk tangkal anu pangjangkungna di eta pasir tangtu sakuliah lembur cae bakal katempo siga naon anu keur dipilampah ku manehna harita wanci meletek panon poe Ginggi keur ngalaan sarupaning bubuahan pikeun eusi beuteung bari nyawang ka eta lembur. Geus 2 poe manehna kitu peta teh. Tidinya bisa kaciri ku manehna sababaraha wangunan imah. Aya imah Ki Kubusuntara anu panggedena nyaeta imah panggung anu dijieun ti Kai Jati wawagnaker. Aya deui sababaraha imah anu kawilang gede. Tapi teu sagede imah Ki Kuwu, di antarana bae imah Ramadonglo nu ayana di juru jalan lembur. Mun aya nu kaluar ti eta imah samar-samar bakal katingali tina pucuk tangkal anu sok ditaekan ku Ginggi. Ngan geus aya kana 2 poena manehna teu ningali nu kaluar ti eta imah. Ponnya kitu deui ti imah Ramadonglo. Nah kamarana atuh maranehna teh? Ka mana ai Nyi Santimi? Nah cicing di imah salila 2 poe eta?
Asa kuhayang manehna datang turun ngalongok muguhkeun kunaon maranehna teu kalaluar imah. Tapi dipikir deui mun manehna maksa indit sok sieun jul-jul deui kajadian anu teu dipiharep. Malah boa bisa muka aibna jeung eta bojang. Mawa kadepungan manehna. Mudah-mudahan ku teu panggih mah manehna geus bisa geura-geura mapohokeun aing. Lamun poho pan sarua hartina jeung kapohokeun aeb. Kitu ceuk pikir Ginggi bari nyenghel. Tapi ras deui manehna kana kekecapan Ki Darma. Kecap. Kekecapan Ki Darma kitu ge maksud teh. Oh, sugan teh kecap. Yen sajahat-jahatna sato, sakur anu dilakukeun ku sato teu make jeung pikiran, komo make jeung ngagunakeun akal siasat. Tinggi jamak mah bisa api-api pikeun nutupan kalakuanana keur ngabobodo batur. Tapi anu ngaranna sato sakur tindakanana nurutkeun kana nalurina gitu. Animal instinct gitu tah ceuk bahasa masa depan nama. Waduh. Saki mah rada canggih, Mang Caca yo. Pake jeung nyaho animal instinct segala yo. Tapi ki yo. Rek nanya yo. Tanya naon? Kumaha lamun eta monyet anu pinter? Sok Monyet. monyet. Pan sok aya anu pinter. Mun ngala teh carana kudu kieu atawa anu binatang anu sok kamuflase. 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 Saya mah bukan flase. Saya mah Ki Darma gitu. Maksud kamuflase teh lain kamuflase. Maksudna teh aduh. Oh iya ngareti. Kitu tah. Atawa anu sok mimikri kitu tah. Tong sok jorang gitu hareupeun aing mah sia. Naon eta teh? Eta bieu nyebut naon? Mimikri. Oh, salah denge atuh kitu mah aing. Geus kolot mah saliwang biasa mencaca lah. Nu sok mimikri kitu tah. Eta mah dia memang lain berarti manehna make akal pikiran. Eta mah kabisana ukur sakitu jeung kitu kabisana. Oh. Jadi kesimpulanana sato mah jujur. Mun jelema mah henteu kitu Ki. Lain kitu oge. Binatang disebut jujur so teh pedah maranehna teu boga pilihan. Bari pola maranehna saukur ngilu kana tungtunan nalurina. Anu tadi teh animal instinct gitu. Tapi nu ngaranna manusia yo sabenerna dibere kebebasan pikeun milih lin. Manusia mampu pikeun jujur tapi mampu oge pikeun ngalakukeun hal anu sabalikna. Tinggal manusana sorangan rek milih anu mana. Rek ka mana dipakena eta nu ngaranna otak katut pipikiranna teh. Nu jelas manusia bisa jadi makhluk anu kacida bahayana kusabab bogana pikiran. Tapi manusia oge ku pikiranana bisa jadi makhluk anu mulia. Malah lain papada manusia wae susahna teh lamun jelema ngabahayakeun. Lain ka jelema wae kitu. Papaliwet ieu. Kieu tah aing ropea teh lah. Dengekeun tong sok dipotong. Aki masuk poho ai dipotong-potong kitu teh rek improv teh. Sok atoh. Lain papada manusia wae anu susahna teh. Tapi makhluk sejen ge bisa ngilu susah ku jalma mah. Coba tingali. Naon? Lain berarti tingali aya di dieu perumpamaannya. Sok. Tingali maung. Urang bisa nangtukeun yen maung teh gangas sabab urang bisa nempo sihung dan urang geteng. Nya. Tuluy. Jeung eta sihung teh pan teu disumput-sumput deui ku eta maung. Tapi manusia upamana nu boga hate anu mulya moal bisa kaciri saukur tina rupana anu hade pan.
Kelak kumaha teh balikan deui. Heuh intina mah kieu. Maung ka ciri sihungna eta teh nyirikeun manehna sato gangas. Heeh. Lamun aya jelema nu rupana hade cantang tuh hatena mulia. Manehna manusia anu mulia kitu. Oh, heeh. Jadi amun sato mah sok aya ciri-ciri anu bisa dijadikeun cecekelan keur nangtukeun eta sato teh siga kumaha kitu. Tah kitu. Aya wae cirina. Ciri-ciri orai anu berbisa kumaha. Ciri-ciri orai anu teu perahan kumaha. Ciri-ciri binatang anu ngajuru kumaha. Ciri-ciri sato anu ngenog kumaha. Laki-laki punten. Naon? Binatang sato berbisa perah hiji we atuh bahasa Sunda. Eta mah kitu dah. Kudu diselang-seling gitu. Moh tapi artina sarua. Akitin aja digagap gitu. Sok ulah lanjutkeun. Gitu. Ari jelema mah pan teu kaciri. Rereana mah di luar cantang tu di jero. Karti teu ieu teh ngacapruk teh. Heeh, geus karti eta tadi oge. Lanjut ah. Kitu. Tapi sok aya wae nu teu kaciri sato oge lah. Naon? Sok aya misalna kieu yo. Nya yo. Lancah. Tuluy. Black Widow. Naon eta Black Widow? Lancah Black Widow. Eta teh hiji sato anu ngabahayakeun paehna ge hitungan detik. Tapi pan teu kaciri berbahaya eta teh. Da manehna nu kurang wawasan. Lancah anu kitu teh bahaya cirina. Beda jeung lancah maung, beda jeung tarantula, beda jeung teuing aing teh nyaho. Udah kitu we ngajebak si Aki malah. Sok lah. Geus pungkasan. Balik deui ka studio 1. Hok, teh kumaha ieu teh? Anu ngadongeng. Aduh, toselnya para dangu kitu tah guna mana teh. Aduh. Dak, baik di kana realita. Ayo keluar tina dunia nostalgia, keluar. Ya. Para wikom dangu laju terus ka mana tadi teh nya? Oh, nya. Aduh, harita ginggi rek pisan turun tina eta tangkal. Manehna ngarasa kaganggu ku eta pipikiran nu ngacaprukna mah panginten kitu nya. Beuki diinget-inget, beuki asa teu surup jalan hirupna teh jeung naon anu dipedar ku eta kolot. Teuing atuh da Kidarma mah tara nyebutkeun yen naon anu diomongkeunna teh papatah. Manehna teu ngawajibkeun ginggi pikeun tumut kana naon anu ditepikeun, tapi lamun dirasa-rasa jeung dilarapkeun kana naon anu karandapan ku manehna, asa beuki karasa benerna kakacapan Kidarma teh. Reg manehna eureun sabot ngagulusur turun tina eta tangkal. Ginggi mencerong kalawang kori. Katingali ku manehna sawatara urang ngabaris bari angkaribung ku babawaanna masing-masing. Aya nu maranggul carang kawahad tina awi, aya anu naranggung dongdang. Sakur anu kaluar ti lawang kori diitung ku manehna sing horeng aya 50 urang anu marawa barang. Sesana 5 urang logencang lempang di hareup. Tayohna mah nu 5an teh pingpinan eta rombongan. Kaayaan kitu teh karek katangan ku manehna sabab ti tadi manehna tonggoy nitenan imah Nyi Santimi. Sing horeng matak teu kaciri rea nu ngulampreng teh sabab sararea keur tungkeb nyaksian eta rombongan. Nah rombongan naon atuh eta teh? Ginggi inget-inget jeung ngitung poe. Ras manehna sadar yen poe eta teh ninggang waktuna pikeun ngirimkeun seba teh. Mun seug eueuh kajadian jeung Nyi Santimi, sabenerna Ginggi teh hayang pisan milu kana eta rombongan. Malah pan Ramadonglo mah geus nawaran pisan. Ari kitu nama Ginggi teh lain hayang ku upahna, tapi kumiluna kana eta rombongan bisa nungtun manehna pikeun lumampah ka Pajajaran. Sok sanajan rombongan ti lembur cae mah moal lumampah jauh, tapi pan kiriman satuluyna mah bakal diteruskeun ka Pakuan, puseur dayeuh Pajajaran. Bisa jadi Pakuan teh puseur karamean jeung rea nu bakal daratang kadinya. Lamun manehna geus di Pakuan, harapanana bisa menang katerangan leuwih ngeunaan sakur jalma anu keura dipaluruh ku manehna.
Upami ayeuna mah panginten siga Jakarta nya pareukum dangunya jol-jol ti marana kitu teh ti mana-mana teh ka Jakarta panginten kitu. Apaan kungsi Ki Darma nyarita yen pikeun adunan tugas anu dibikeun ka manehna Ginggi kudu nepungan 4 urang murid Ki Darma anu sejen nyaeta Ki Bagus eta, Ki Banaspati, Ki Rangga Wisesa jeung Ki Rangga Guna. Nepi kadanget ayeuna Ginggi can pisan meunang katerangan naon-naon ngeunaan di mana jeung naon pagawean maranehna. Kumilu kana rombongan Seba Kapakuan tangtu bakal ngaliwatan sawatara wewengkon. Ku kituna sapanjang jalan tangtu Ginggi bisa maluruh katerangan ngeunaan maranehna. Nya teh rombongan Seba teh ayo. Mun kitu mah aing kudu milu jeung ieu rombongan yo. Cek pikir Ginggi. Atuh sorosot Ginggi turun tina eta tangkal. Ngan manehna kaitung nyase sabab niatna ukur nuturkeun wae ti kaanggangan. Manehna embung panggih deui jeung urang lembur. Komo jeung nu ngaranna Seta mah calon salaki Nyi Santimi. Aya rasa era nu rohaka dina jero hatena lamun kudu panggih jeung eta pamuda. Ieu hal nu munggaran keur Ginggi mah boga rasa kaera kabatur. Kieu geuning rasana nu boga kasalahan mah cek gerentesna. Ginggi lempang nanguriling sabab meh teu ngaliwatan wates lembur. Sok sanajan kitu, manehna teu hariwang leungiteun tapak lantaran manehna yakin yen rombongan bakal ngulon. Geus ampir sapoe jeput rombongan Seba teh lumampahna. Murwanci sareupna maranehna nepi ka hiji lembur anu lawang korina meh-mehan ditutup. Pikeun nyingkahan amprok jeung urang lembur, Ginggi milih sare di sisi leuweung bae di luhur tangkal para warikum dangu. Cara sarena teh kawilang aheng sabab sirahna kahandap ari suku ngait kana dahan. Nu kitu teh kasebatna tapak sungsang teh kitu tah. Nya eta Ki Darma ari kitu namah nu sok ngajarkeun na teh. Kahijina cenah pikeun ngalatih napas. Kadua pikeun ngalancarkeun aliran getih kana uteuk. Tapas sungsang oge ngalatih Ginggi pikeun nyaring salila sare jeung sare bari nyaring. Kumaha teh tah? Hah? Eta kumaha maksudna? Nyaring salila sare jeung sare bari nyaring kitu kumaha? Maksudna teh waspada kitu. Oh nya yeuh. Manehna cenah pareukum dangu bisa ngareureuhkeun awak jeung pikiranana tapi rarasaanna mah teu milu sare. Ku kituna lamun aya bahaya anu ngaradak datang rarasaanana anu ngahudangkeunana. Naluri teh pangintennya insting teh gitu. Nepi ka panon poe meletek di wetan sing horeng eueuh gangguan anu kaalaman ku Ginggi. Ukur reungit bae anu napuk nyarocoan manehna ngan eta ge teu dirasa. Manehna kahudangkeun ku recetna manuk nu loncatan dina dahan. Tuluy manehna rika turun tina eta tangkal laju si beungeut di walungan leutik anu deukeut ti dinya. Geus beres bebersihna, Ginggi lempang dina jalan satapak anu berasna ka jajalaneun padati. Di jalan gede Ginggi papanggih jeung salah saurang pangebon anu rek indit gawe. Ginggi tumanya, Ki. Naon? Ieu lembur naon ngaranna Ki? Ieu teh lembur wadok. Asupna kana karatuan Sumedang Larang. Cek si Aki nu make duku ieu teh. Kacirina saged ku pakakas tatanen. Kayaning parang, kored, bedog, pacul, hihid, casan. Tah anger. Rek nanya naon ieu teh? Oke laki yo. Nu ngadongeng yang maksudna teh. Sok zaman ayeuna mah da heueuh. Ka mana-mana ge duka leuweung ge sok make casan. Hah, mah jadi leuweung rek ngecas di mana atuh? Sugan we aya kabel ti PLN gitu. Sok atuh teh. Keke sakedeung Ki yo. Ginggi ngeureunkeun si Aki nu rek ngalengkah deui. Si Aki siga nu seunggah diajak nyarita teh. Tapi tungtung nama daek ngajawab sakur pananya Ginggi. Apaan dia teh ditanya rek nanya naon? Heueuh yo.
kamari sore teh aya rombongan sebah asup ka ieu lemburnya yo sugan aki nyaho iraha maraneh narek miang deui ningali si Aki anu kerung ditanya kitu teh pok Ginggi nyerita deui. Kakak kerung atuh yang geus cenah naon atuh ki mun aki teh nyaho mah Ya memang kuring teu nyaho iraha maraneh narek mimiti miang deui kitu. Sabab katangan ku Aki siga aya pacekcogan di antara maranehna. Utamana jeung Kiku bocah. Giliran Ginggi anu kerung ngadenge jawaban si Aki. Tahun-tahun nu kaliwat di lembur ieu memang sok ngumpulkeun hasil bumi. Pikeun dibawa ka Ciguling. Nyaeta puseur dayeuh Sumedang Larang. Tuluy Sumedang Larang ngirimkeun sakur anu geus kumpul teh ka Pakuan minangka seba tahunan. oh terus Ngan saprak Nyiratu ngecagkeun dongengna. kumaha teh Teh keburu indis si Aki gitu tempo itu ngingki gerak. Nah si Aki kalak ngingki gitu gerak. Sanggeus ngecagkeun dongeng teh. oh dasar aki-aki tidak bertanggung jawab yo Rupina kayak si Aki na bade dipanggil deui itu rusuhan gitu. Cag heula ieu carios deui ka dieu. Urang lajengkeun dina carios salajengna ke anu ka 13. Kumaha lajengna ieu carios? Nah Ginggi tiasa dugi ka Pakuan atawa napi henteu nya. Sim kuring nada dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kelepatan oge ropea sareng sempa kapiguyona. Pamugi sakudak sakedik sasieun sabeunjeureun aya hikmah aya mangpaat oge hiburan anu tiasa dicanak tina sakur konten anu dipidangkeun. Boh pilih anu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mambung kaleresan bae sanes kenging ngahaja-haja. Sim kuring sejamit mundur urang patepang dangu deui dina konten salajengna. Car pondong sun heula pangitanya lebat deui engke terasan lalampahan si Ginggi deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.